Panas-panas kiasa bau ke naon teh? Bau naon eta aing teu ngomong aing. Curiga deh kayak mau kutang cuis tuh kayak macam dijahit. Bagus. Oh, desok itu cuis mah. Bau ke mana apa nang? Kegairah berarti dinya nya. Oh, ya tak. Anget panyaitkeun lah bau aing teh sok bau na menghir kieu. Panyaitkeun. Oh, itu teh tanah. Sudi tinggal aku dirinya we. Sana sih dia amuk atuh. Teu sarua. Mending dinya maksakeun. Engek balik ke? Balik lah. Ya TikTokan ya. Mumpung eta tabrut keur muncul tengah pagi. Siap. Heeh. Aing dieunya. Heeh. Goblok bisa dicarekan gue bisa. Ya, kadanya dicarekan. Oh, siap. Tengah pagi ya mah sigan eta kedoan apa obrut ieu. Bae birahi sugan tengah pagi ieu da. Iyung, mantap lamun dicabak sigan. Duh, ngelek euy. Aduh. Ih. Duh, anjing semua balik nu manu kieu mah kudu ka WC lah ieu mah Itu kutang ceis nah cigana teh lamun dicabak mah bener tapi sok sieun aing diamuk ditumpuk-tumpuk kutang teh geus badag kumaha jeroana nya pambalig kuat utong birahi aing geus kudu ka WC lah ieu wah itu cancut cuis we ya kutang sanya. Lu bentuk nama itu cialun cuis euy. Cuis mah sebadag ge mah ukuran naon emi mah euy. Tapi coba kira ada genangan ada ngerenjet sih. Dia naon dicabak kali ada ngerenjet di kana bogana ieu. Cokot tong euy. Cokot birahi ieu tengah poe mah balik hareng ge deuk euy. Panane beneran. Cokot teh lumayan. Yang cuis mah deui cenah curiga. Pake ku aing. Siri. Kumaha itu makena euy. Ku ajit sirit mah aing menang nu patut. Ada cacut euy, cacut ku aing diamuan. Kumaha cara make na ieu euy. Iya. Aku mah aduh. Bujigong ya mah. Geuna urut diletakan mah ku salakina. Pijitin ku aing. Sia karasa genah-genah sakitunna. Bening kaget ieu aduh anjing. Gusti. Bang teh kenaon Sirit siang ngaganggu anjing aing gertaeun. Jadi we ngelok deui. Keset mah noong. Ka mana ini balik? urangan nah geus urangin Urangin. goblok geuna ieu mah ka cidada